bisa dibuktikan wal qurullah katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah ngan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah dituna loba anu oyag-oyagan di masjid asbeh bae guruan urang geus ieu deket-deketanana lantaran pakaianna ge make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kalau daging ekah dipakai hajat atau dipakai gitu naon teh dipakai sedekahan yang lain naon saya ingat ya sebab yang dimaksud dengan ekah meruhnya kita ambil untuk anak tersebut jadi kurang daging ekah pakai hajat dan naon teh hajat ge dibagikeun keneh ieu di dahar teu naonnya lamun ekah daging naju di dahar ku sorangan be ulah hajat betul mah dibagikeun keneh teu naon besimbung bawa ka dieu bae kemudian kiai nu dipihormat bade hiji agama ya apakah benar khusus dina poe Jumat pada pelaksanaan salat Jumat baik azan azan qomat maupun khutbah dilarang menggunakan speaker speaker batur geus ka polo deui speaker keneh wae dua apakah benar mun urang ngadenge suara azan pakai speaker teu aya kasunahan ngajawaban azan tersebut atur nuhun jawabanana hormat kami Nur Diansa Cisoka. Soal speaker mah sama soal alat aya alat mah atuh latunatu bil hukmi tepat dali jeung hukum sapira alat tuh teu bisa dihukuman haram halal makruh alat malah tunatu bil hukmi teu bisa tama jak ulama lain jakula wal alat la tunatu bil hukmi alat mah teu patali jeung hukum teu bisa dihukuman haram halal teu bisa jadi anu dihukuman mah istimalna ngamaklutanana makena eta makena bedog teu kahukuman ku hukum halal haram nu dihukuman make bedogna mun pake nuar tangkal jauh sorangan jauhna geus kolot bagus bawa ka dieu jauhna mun pake nuar gayu nu tatangga atawa jauh tatangga teu izin heula atuh haram kitu bae tah mah kita golok lamun di bagian warga yunus sorangan jang kepentingan dapur bagus kita golok bagai mepeh tatangga itu haram kita istimewa mobil ge sarua bae lain sampai kerbae mah mobil ge sarua orang boga mobil alat latunatu biluk itu sarua alat transportasi eta mobil ke orang lamun dipake ngaji bagus lamun dipake ke puncak poe minggu setengah bagus kitu eta mah tah geus kahalal arti lah geus kitu ieu mobil lah mah teu sapira mobil eta ayeuna mah speaker alat muka biru saut ngaranna jang pembesar suara speak eta bahasa Inggris speak teu bicara iya tuh kerek
jadi berarti pembesar suara speaker ngaranna gitu kumaha digunakeunana jang berjamaah supaya akur seperti di Mekah di Madinah wajib ngagunakeunana lantaran lamun teu make speaker wah tuh acak-acakan dihareup geus ruku sujud geus nangtung deui di tukang gagarag Allah soal beres tugas gitu ieu supaya paham betul adapun pengertian lain atuh sabodo jatuh anggeus-anggeus masalah speaker mah nya kurang pembahasan dina usulna aya deui dina kitab eta manaon gara sulam speaker teh kitu sautun haram urang ngadengekeun sautun yakhruju minal hadid ngadengekeun suara nu kaluar tina besi eta teh nu kaluar suara besi dina besi min eta min huruf jar al hadidi majrur kudu jar lamban jar kasajir saja jadi suara minal hadid ti besi ti zat ya besi kos kumaha urang ngadu-ngadukeun besi tatet gitu atawa nusok di palang-palang kieu haju aya pamenggulna nang ningnong naon tah ngaranna tuh nyarahoan besi jeung besi diadukeun sautun yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi min huruf jal al hadidi majrur kujar majal kasal jadi di Arab lain suara nu kaluar tina besi lain suara sapeker jadi ditu ge minal hadid berarti besi jadi besi ngaluarkeun sora minal hadid ti zatiah besi geus besi tah model nang ningnong lain sora jelema sora aduan besi haram mantap kecrek hara iya lain seserian saja jadi kadinya dah kecrek teh ya besi jeung besi tuh besi jeung besi ngadu cek haram sautun yakhruju minal hadid tuh kahartikan kurang mantap ditarkib heula cak urang kulon mah tuh sautun jadi naon tah sia narkib naing kitu nyaho tata kos kitu tah jadi min ti mana tah ji ari ieu mah lain sautun yakhruju minal hadid dia memukabbirus saut ngaranna pembesar suara sebab minal hadid berarti besi suara besi berarti tuh lamun kaluar tina motor eta berarti sautun yakhruju minal knalpot atuh ieu mah keur carita ih ya Allah eta suara tina kenapa trot nah lamun tadi gambang nang ting tong tah eta sautun yakhruju minal hadid kuari lamun kitu teh cara Oma Ira mana ngaranna sia nyaraho bae eta sarua yakhruju sautun yakhruju minal kawat eta saya ulah hese-hese lah diarabkeun ya hese bahasa urang bae tah lamun nu kaluar di tukangeun urang sautun yakhruju naon tah itu tamangaranna tuh jadi cek aliman tek mah atuh kudu di tasawur heula ieu mah lain sautun yakhruju min hadid mukabbir saut sok disebut cek urang emrik mah speaker ya alat ieu mah neuk kumaha ge alat lamun tadi ta alatul lahwi asupna sautun yakhruju min hadid mah alatul lahwi haram kecrek teh suara nu kaluar tina besi ari ieu mah ye ari naon negara robana na terbang nu kecrek anda tuteunana cenah ieu mah dipasang lagi ku Habib ya Habib tinggal Habib ieu mah cenah nu nakolna Habib atuh Habib sarua bae pan cenah Habib si kos kitu atuh Habibna teu ngaji
ulah hese-hese gitu bae cenah ku ari mah Habib maca sholawatna maka tanbur teh kendang gede teh atuh haram bae alatul lahwi cenah pakai maca sholawat gitar tanbur kendang pakai maca sholawat haram kos kitu bae teh mah geus titik bae hese amat sih sekali haram atuh haram geus ulah aya hese-hesean geus teu kudu cenah ieu mah kiai gitarna leutik siapa macam-macam mah atuh kullu maharuma kabiruhu pasogiruhu ge atuh kadali tiap anu gedena haram atuh anakna ge sarua eta ngaji lalagaan ge hese tah ngaji kos kitu tah eta hese ngaji lalagaan tapi hese itu lain lalagaan siana bae ngadengeun lalagaan geus urang speaker mah alat kumaha maklut nu di alatana namun eta speaker pake nyanyi dangdutan haram speaker kumaha digunakeun namun pake berjamaah di jamaahna nu loba mun sakira-kira teu make speaker teu kadenge wajib berjamaah mun urang ngaji kuari kieu tergantung nu dibahasna lamun nu dibahasna urusan fardu ain kaya ningal bahas Fatihah wajib make speaker tapi lamun nu dibahasna bangsa hukum-hukum syarat tergantung nu dibahasna lamun duk ngabahas hukumna hukum anu patali jeung wajib atuh wajib patali jeung haram atuh wajib ngagunakeunana supaya ngarti dan selanjutnya ieu speaker wari pakai berjamaah nangan duaan imam jeung muazin doang speaker tuh tama sabodo ente lah tama okos anu tadarusan penting-penting bulan Ramadan datang ka jam 1 jam 2 haram eta takos kitu tah sing bisa tah speaker teh tah tinggal ngagunakeunana lain speakerna atuh jak kendang ge kumaha ngagunakeunana kumaha digunakeun teu digunakeun mah teu kahukuman kunaon teu kendang teh teu mentak di dieu teh tadi mana tadi Cilongok bae layan wasiat jawara lamun maot pangiringakeun ku Tanji bae mah Tanji nya budak kuari maka Tanji jadi Tanji mah nu gunung gede aya nu ka dieu ka handapan da naon ngaranna eta kos itu nu popepep pancen kieu nyaho aing keur leutik eta liwat jauh jadi data tah hayang diiring ku Tanji ribut pon antara kiai-kiai ieu wasiat cak anakna nya teh hayang diiring ku eta cek kiai haram cek kiai teh lah tu cenah haram-haram ge ya wasiat ieu cek kiai teh kieu mana Tanjina aya geus iringkeun mayit di hareup nu ngiring kabeh Tanji di tukang ngan ulah ditabeung atuh geus salah sebenarnya ditabuh atuh jadi diiringkeun aduh haram ge nabeuna itu ku ari urang boga pemandangan ieu di hareup ieu lah pokona trompet teu di hareup atuh masalah daek gitar nu haram ge ngagunakeunana ngan ai eta mah haramna haram zati patali jeung alatul lahwi aya halam aridi panjang jadi dongengna ieu mah alat ba ieu alat kumaha nu digunakeun aridi berarti engkena geus aya haram zati aya haram aridi nah eta kos kitu tah ieu jadi kesimpulan sapeker mah kumaha ngagunakeunana adapun aya jelema nu ngaharamkeun karena ieu eueuh ti Kangjeng Nabina jadi bid'ah atuh panjang teuing ge ka ditu panjang atuh ja inopa ge eueuh di zaman Kangjeng Nabi aya ge onta jadi lamun nyana endek ngakurkeun nu aya di Kangjeng Nabi na ulah naik inopa nyana naik onta teangan Gusya onta cek ahli munazoroh mah encan keuna gitu cek ahli munazoroh mah sok ka pamana gitu teu bisa. Adapun hari suara sapeker azan kadenge kurang atau di radio heula tadi radio nu azana di Istiqlal kadenge kurang ka dieu melalui radio geus sapeker keneh ta eta teh sunah dijawab nu azanna di mana nu ngadengena di dieu
wari nu adzana di ditu di kebon kalapa kadege ka dieu teh Allahu akbar cek fikih teu kudu dijawab teu sunah lantaran lain di pangjumaahan urang lain di tempat salat urang nu adzana di ditu di pasar Kemis kadenge ja angin keur ka dieu Allahu akbar teu sunah dijawab kumaha mun urang salatna ka dinya haju aya sapeker suara sapekerna kadenge kurang urangna sok salat ka dinya andai kata teu make sapeker ge suara nu azan teh kadenge ku urang dikira-kirakeun nu kenceng lain cara aki-aki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asana datang ka hayya ala sholat paeh ge beureum eta mah sunah suara sapeker di masjid ieu tah nu azan Allahu akbar sunah ku urang dijawab nu urang sok adzan sok salat ka dinya kos kitu nu kudu dipermasalahkeun kok dimasalahkeun begitu aja kok repot kumaha bagiai melitana tanggal gayu nasub ka beuli atawa teh di masjid diitilafkeun benerna tanggal gayu naman teu asup nu mutamadna mah urang meuli kecuali urang diomong ieu kula meuli tanah beri ku tanggal gayunya jadi itu tahu pas itu cek gaul cenah teh kudu diomong ge geus maklum asal dirinya non gitu meuli tanah kayuna ge asup mangga cek saurang nanti aing mah teu ngajual ge taneuna aju ieu tanggal kayuna mah teu duteuna naon jadi kumaha mamangdeukna tah bingung cenah aing manusia mah emang lain eta ge bingung bae ieu tak kuari kieu cek anu boga taneuna teu kula tanggal kalapan mah teu ngajual ge taneuna eueuh masalah aju ra gaji ku sia atuh tah sebab ieu tanah aing henteu moal waka cenah sewa atuh jangan geus jadi tanah aing ayo geus atuh disewana sabaraha duit geus sabulan 1 juta oh masalah geus ai buahna meunang nangan 200.000 sabulan ai nyawa 1 juta eta kumaha pasinina lah nu jelas mah ampura bang oh iya masih kene itu Fatihah Muhammad Syahroni bin Haji Jasura Kampung Cerewet Pasir Gading Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi kesimpulanna ulah ragu-ragu sampai ke rumah pakai satungtung dibutuhkeun sebab tama alat geus beres. Baheula zaman Gus Dur diajukeun masalah sapeker di Bahsul Masail NU pernah dibahas panjang geus kabedug-bedug geus. Jadi eta geus anggeus pembahasanana baheula kura-kura leutik tapi teh mah ngan clipping-clipping meureun aya kana. Meureun tapi geus beres. Eueuh masalah atuh sapeker. Kan kabelah dieuna haju aya wiwilahan cek manehanana ya aya dipake nu lain ibadah mah teu naon cek nya model di bandara nyebutan santri nyebutan jelema gitu tah tapi aya dipake ibadah mah teu meunang oh atuh aya ngagunakeun mah teu bisa wilah-wilah kitu itu kumaha istimalna pan tadi ge lamun di wilah-wilah kitu kaasupna ka mana kaasupna ka mana hese ngoedahanana kan urang kudu pake koedah atuh naon eta kos kitu jadi teu kaharti oh ieu mah kitu tokoh Mas Tabrani itu keluarga beserta keluarga Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mandak anu ngaharamkeun sapeker teh aya HP mah boga 3 HP boga 3 diirung hiji diceuli 2 ese ngahukumanana kumaha jadi kos karar itu dideuleu tukilan-tukilan nu ngaharamkeun sapeker alah itulah kos kitu bae
itu mendasar mun endek make fikih lamun endek make tasawuf atuh boro-boro sapeker tasawuf mah urang boga baju di dieu aya kancingan tah ieu kancing gunana jang naon nu aya di dieu tah di naon karena di jas teh tah aya tasawuf ieu ngaranna tah ulah-ulah sapeker kancing eta kancing naon gunana teh eta di leungeun nya mebleng bae ai di dieu mah panjangan cingan dan nutupan bujal dan lain sebagainya kaharti geus nu di luhur ge di dieu sewaktu-waktu lamun urang keur tiris dikancingkeun kaharti geus ai ieu nu di dieu eta lamun aya jelema ngaharamkeun sapeker tapi dina bajuna aya kancingan cabok goblok gitu sia tasawuf teh wawarehan sebab tarku malayani wajib ahli tasawuf mah ninggalkeun nu teu berfaedah wajib geus ieu teu berfaedah naon tadi dieu tah eta tah kos kitu tah atuh tasawuf ge kudu boga guru aju mun jas eta di tukang nate ya dicoak eta coak naon maksudna cenah coakna supaya rada ginding-gindingan we tewak kabak kapikir carita tasawuf ge engke bertahap tasawuf mah eta mah jubah eta mah pakaian kolot ngaranna tasawuf ruhna adalah thariqah lamun jelema tasawuf teu berthariqah make jubah eueuh rohan jadi eta mah lamun jubah dipakekeun eueuh rohan eueuh jelemaan nu kos kitu ngaranna nu sok di sawah teh bebegig bebegi kita pas itu guys lamun aya jelema tasawuf teu norekat bebegig engke urang mun sasalaman kiai bebegig atuh hese-hese amat pas itu namun jelema norekat tapi teu tasawuf ieu ge sarua mikung disaimbangkeun geus lamun norekat bari tasawuf sesuai ke norekatna datang ka mana sesuai jeung aturan guru saat ieu mah norekat teh kakarak tahap awal daharna ge masih keneh biasa atuh tasawuf teh kakarak datang ka dinya taekeun ke ku guruna ku ari mah daharna kamari 2 piring ku ari sapiring bae tapi nu kudu piring ge jadi kudu akur ya aya guru nah kudu pakai guru teu pakai guru mau beres cenah dibacaan bae dina kitab Ihya atau Minhajul Abidin atau Hikam edan kege mun jelema macaan hikam teu make guru edan engke na kieu we molotot tapi aya nu geulis mah henteu teu bisa tapi tetep eta mah keur nyaritakeun hakikat hikam mah nyaritakeun hakikat jadi diekspresikeun perasaan Syekh Athaillah nu geus datang ka hakikat dibukukeun ku nya jadilah hikam kieu tah tauhid ahli hakikat nah jadi hikam kudu bertahap sebab makom aya 9 makom ke datang ke ahwal kakarak di makom lewat ahwal geus kakarak ka ditu musyahadah itu jurusanna kos kitu tasawuf mah kayak kitu tah geus lamun kuari ahli tasawuf mah nah ieu dahar ieu aya lauk lele buntutna bae ulah ka tengah-tengah buntutna itu di tasawuf keneh eta ge ke lamun eueuh jelema karena ka tengah beres jadina jadi tina urang ieu kudu nama ieu dahar teh hiji lele teh disetengahkeun eta geus tasawuf ngurangan teh eta geus tasawuf ngurangan kalazatan dunia tasawuf mah tarku malayani jeung tarkul ladat ti dituna teh apaan aya tah kitu naon kana ngaranna kitu nangar tarkul lazat lah diantara ayat 7 tah tarifna ayat 7 ke tarifna
tarku syahawat wal lazat na ieu tarku syahawat geus jelas tambah sering tarku lazat jadi kangenahan nu aya di awak kurang ngeunahna mata memandang kanu indah kurangan datang ka henteu jasa dedengean ceuli anu merdu ulah datang ka henteu aambean anu seungit ulah datang ka henteu ieu sungut ieu tah ngarasakeun ngeunah dahar jeung nginum datang ka henteu dikurangan teu meunang ngajak batur nyana dahar tasawuf jeung geus cukup jeung uyah bae ge sakitu ge geus cek nyana teh kula mah tasawuf jadi dahar jeung uyah doang nya dulur-dulur hayu urang dalalahar sedengkeun nya mah teu tasawuf ka tamu cek tamu teh sial suguhan dahar jeung ieu doang gitu. Jadi ngomong ke lain ka bawa tasawuf ngomong ke bakalna ngomong ke atuh tasawuf mah tasawuf nyana ulah mah mawa batur jat tasawuf mah tazkiyatun nafsi pribadi sebab dek nimbulkeun keyakinan ngebersihan kamari mah awak kuari mah ngabersihan kolbu geus atuh panyakitna kudu dikanyahokeun tempat ria ujub takabur hubul jah hubur ria hubul sumah hubul mal di mana nu neuk dipiceunan teh aya deui kitu al hirsu al godob di mana tempatna al bukhlu terus eta teh di mana tempat piceunan kitu teh tasawuf teh geus kabelah dituda engke okos uzlah teh hayang sorangan lantaran boga pagawean aing ngendek ibadah ka Allah doa wungkul embung kadengean ku sasaha mung kadeuleu ku sasaha loba jelema nyepi di kamar masih kene ngadenge indit ka gunung uzlah teh lain haju berangkat uzlah mawa anak sapi kira-kiranya na hayang sahwatna anak sapi digawean ku nyana eta uzlah ejek bener teh mongko situ eta teh beres jadi kudu boga guru abeh ngatur zikir ge mun boga guru ngatur ieu mah zikir mending geus pohara jasa soran zikir poha tengah peuting jawali mah teu kararitu ya bae sama ngaganggu jelema aju lamun di tempat loba jelema tasbihna geus kieu pugu keur ngariu aya deki kituan mah di imah bae ulah ngariung ieu mah ngesok jasa ditajang wah ya aku dirantai atuh biasa wae hari riungan mah urang ulah nembongkeun kitu keur sorangan karak tasawuf kos kitu hayu lamun endek lamun moal ulah sok nembongkeun fitnah eueuh jadi fitnah tasawuf teh malah jadi kesejukan sebab batin neuleuh ahli batin kakarak neuleuh doang aduh nikmat amat ku neuleuhna doang mung aing mah kapanggih jeung kiai eta kunaon sasalaman ngan masuk itu tasawuf jasa mung aing mah teu kitu atuh tasawuf biasa bae tasawuf angke buukna ge panjang tasawuf mun botak-botak mun panjang-panjang mentak mun di lembur anu buukna panjang tasawuf eta maksudna kunaon teh kiai kos Ki Arwani teu kaburu nyukur zikir bae ka Allah buukna panjang aya di urang maksud buuk panjang naon tah eta mah tuh lain tasawuf tah mah beuleum habek buuk kitu ieu jadi panjang tamun nyaritakeun tasawuf ya moal anggeus jeung tertarik sebab batin urang teh hayang bersih kabeh ge ieu teh salat kok ieu berat bae kunaon sih supaya ulah berat tasawuf jurusanana tasawuf teh jurusanana kiai lamun udang peuting ku hese-hese amat cenah ieu teh ngantuk ge teu bisa dipaksakeun tah lamun nanyakeun kos kitu moal dijawab ku dokter moal bisa atau ka ahli fikih geus ka ahli fikih kiai kumaha nu fikih doang kula mah eta lamun urang peuting puyang cak nyana paling cak anu ahli fikih buku saru mama ge puyeng moal bisa ngajawab nu ngajawab kos kitu mah engke ahli thariqah ahli tasawuf nu peuting hudang tapi beurang biasa bae tanyana nu geus boga cara paling engke ditanya ke sia ye gangguan batin ye nu mantak eta pan ai ruhani mah hayangeun jasa di bawah tahajud teh ruh urang teh hayang
nya nama lamun dibawa tahajud teh nikmat cakroh sebab asli nama pandiri itu suci jasa roh mah geus dibawa ibadah teh ngeunaheun ketika urang embung aya naon nu ngaganggu kana roh tanya ku ahli batin mah ke sia daharna sok sabaraha kali sapoe 4 kali kula mah eta tah heulanan 2 kali bae coba 2 kali bae nah tah hiji nomor kadua masih kene bae cenah kiai ieu samping sia aya weunang pamere bupati ku sia dipake keur lebaran menang 2 kula ti camat aja ulah dipake bikin coba ge bikin eta gangguan eta sia uyang sia make samping kos kitu mah uyang eta teh moal aya nu bisaeun lamun lain ahli batin pak kos itu gak ganggu teh kos itu sia sok dibere duit teh ieu teh ku ari pamarentah teh ari sok naon kara mere duit teh sabulan sakeueur sabaraha duit kala bulan sok nah eta moal ngeunaheun sia tahajud teuk ceuli mama tada tangkang sebab eta duit teh beres dek dicokot bade cokot bagus ya hayang-hayang teuing ngan ulah dipake dahar ulah bersihan batin sia tah nyahoeun tah ahli batin mah gangguan-gangguanana geus baju geus nang meuli kula bae cenah ieu mah duit-duit kula nang dagang dibelikeun geus dipake ieu teh abeh khusus salat abeh tentrem jeung abeh ulah puyeng hudang ti peuting dahar geus hasil kula dibelikeun ka biasa juk gitu dipasak masakna ge kitu naon kitu ngahati-hati jasa terus dahar teu pati loba beres geus inumeun gitu kene sok coba kuari mulai tekadkeun di jero hate Gusti abdi teh hayang ngarasakeun be ngeunah da hudang ti peuting sare setik kita teh hudang moal gangguanana tina pakaian tina dahareun inumeun masih kene bae cenah kiai laporan deui ka kiai ulah ngomong ngabohong sia coba ge bohong kurangan sok tobatan nu geus ti moal kuari rasakeun ku sia detik ieu aing moal ngabohong mulai hampa aya keneh cenah kiai pujang jasa ngomongkeun batur sia gibah sok coba detik ieu nu geus minta hampura geus ka Gusti Allah kuari mah moal ngomongkeun hampang atuh gadituna ji atuh sadajan teu HS ge atuh masalah 2 poe teu HS ka 3 poena ka rumah sakit ikeur carita cara-cara ibadah ko batur bisa urang henteu gangguan di diri moal kajawab tak ku dokter moal kajawab ku ahli fikih kajawabna kunaon ku ahli thariqah nu nasawuf tah eta kos kitu kakara ko asana ieu sampai kerja di gangguan ulah baju nu eta mah asal make baju nu eta tah ngeunaheun jasa pake asal make baju nu eta bae tah teu daekeun husu ulah urang ge bisa ngarasakeun sok geura urang asal Allahu akbar bagus ya samping motif teh ku bagus-bagus teh bupati bisa nama atuh lain ka Allah cak Allah teh sia lain ka aing ka bupati bego sia dibelem sia ku aing cak Allah kayak di akhirat salat tinggal salat ai awak ka aing casing na ka aing casing ai bakal bus ya kadi itu ka bupati piceun nu kos kitu teh piceun abah teh baheula dibere samping ku bapak bupati pohara jasa bugis hideung semu beureum semu hideung teu dipake-pake aya di handapeun lamari mah dongeng almarhum bae heula dongeng saja dibikeun eta mah henteu tah teu dipake teu dibikeun bagus jasa pas kula kepalingan hari tadi ditu di Garut eta aya samping eta ulah tamah ulah dipake pan kunaon ieu mah bagus jasa ulah kunaon mah pamere bupati geus antepkeun bae di dinya jang kenang-kenangan bahasa abah ieu kos kitu cenah mah bari lalagaan tah ieu kunaon mah ngabejaan dong cokot bae bupati mah komo kuari pisakaran nu deuk calon teh ngomong atuh sia wal husu tek ceuli tetaga husu bae cak aing moal
nyambung lidah ti para hukama ti para ahli khusyuk kos kitu ja ahli khusyuk teh ih masya Allah tah ieu mah lamun endek tasawuf kos kitu ulah dimasalahkeun sapeker lamun dek dimasalahkeun pikih adu jotos udia jeung ahli pikih moal menang nyana nu ngaharamkeun sapeker adu kekuatan adu dalil jeung santri teuk ceuli datang ka menang bae ge mun cara adu silat mah nah sakali set beres geus beres pokona mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah deuk lumpat ka mamana ge mun pikih tapi lamun tasawuf oh lain deui masalah cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aya mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah jieu tuh hese-hese amat ulah dicampur-campur nyana moal aing mah cenah lantaran aya sapeker di masjid jumaah moal salat moal ya itu urusan sia urusan sia teh makan itu Pak salat moal jumaah moal atuh dahar ge ulah jadi kudu jelas ngaji teh kudu jelas mantap kula mah ti baheula ge nyaritakeun eta teh naon usur perpuluh haram pajak haram sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak euy tinggalin zaman ti baheula sakadar haram bae adapun pelaksanaan atuh tasabodo ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram jadi nyaho wan urang kredit model kos itu haram adapun mamang bapak ibu udah kredit atuh mangga bae lain mangga meunang atuh sabodo jageus nyaho hukum jageus nyaho hukum eta mah terus bae atuh tinggal siapkeun bae ieu leungeun dibelem di neraka jahanam sakitu doang leungeun sabelah teh dua jeung suku dua ngaji jadi acak-acakan we jadi gara-gara sapeker lah can dibahas kakarak wal alat latunatu bil hukmi kudu ditasawur heula naon speaker bahasa Arabna naon lamun mukabbiru saut engke aya sabaraha rupa insirofna ka mana nah eta teh kudu ditasawur ulah waka di hukuman haram tasawur hukum pandeuri jieun mukodamahna tet patalina jeung ibadah kumaha jeung ngaji kumaha dan lain sebagainya moal kudu eleh moal kudu menang nu ngaharamkeun sapeker mun make dalil fikih aya usul fikihan disengsirikeun bae geus ku kiai bahkan kiai kuari embung ngalawan DNU ge geus basul balah udah tungtungna lantaran eleh ge nya nama tilok taslim zaman Ki Bustami baheula geus muruluk dalil-dalil eleh tapi teu taslim atuh jak naon ngaranna lain munazarah mujadalah atawa mukabarah atuh teh bau hartina mantap geus kula pernah aya anu nyuratan di zaman Abah moal dibejaan make bahasa Indonesia tentang speaker bejakeun bae aya nu kieu jawab make bahasa Arab apa tulisanna make bahasa Arab apa bahasa urang tulisanna Latin bahasana urang ulah teu bisa ngaji berarti cekeun ulah dilawan ku sia henteu keur mah kula teu bisa diulah atuh geus kebenaran lamun nyanana nyieun make bahasa Arab tulisanna Arab lawan ku sia hade aja kula aja teu bahasa Arab teu dilawan ku kula padahal hande ku kula ge deuk ditulis tulis bae kumaha munazarah make bahasa urang teu beres surat mah masak mun kitu mah wa'lam anna speaker atau anna speaker al musamma bi mukabbir saut hukmuhu wal haram lianahu tafsir teret anu terus wassalam Haji Asep atuh kuku geuning ke bakalna diieukeun ke bakalna dinaon dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh la nusallimu da'wat anna speaker nah dilawan kuku lah hayang nyaho coba endeuh jadi make munazarah ke di ditu aya keneh deui ke ditu aya keneh deui kuku lah ngajawab terus bae mun masih keneh aya mun kula eleh kakarak sujud kula ka ditu beres ya benten teh dilawan ulah teu geus eta hartina berarti bodoh ieu jelema
geus bae ngalawan anu bodoh mah sarujeung ngalawan edan. Atuh kumaha. Ieu ngaji ka mana. Ayat ieu nuluykeun ayat nu kamari sebagai ketentuan-ketentuan dalam rangka melangkah perang. Ayat kakuduan, kewajiban hate dina perang anu teger. Kekuduan bersatu ulah paberencai dalam rangka perang li'ilai kalimatillah. Jeung kudu berserah diri ulah sombong kanu merintah yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah ya ayyuhalladzina amanu eling jelema anu arariman alladzina ta'isi mausul amanu silawal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqis samisarang ya ayyuhal mu'minun hai nu arariman di mana bae ayana khususna baheula iza lakitum fiatan di mana-mana aranjeun amprok jeung golongan kafir anu merangan ka anjeun dibahasa keulana cukup bae dina Al-Qur'an kufiah teh kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngaruncurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang teh muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia lantaran orang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang-kurang urang mawas diri bisa ribut terus di Indonesia sebab orang bisa dikendalikan ku batu teu boga prinsip sorangan satungtung urang dikendalikeun ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang tumantak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU ti baheula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung bae bisa mawas diri ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikeun ku batu henteu istiqlal urang hirup lamun dikendalikeun ku batur kos kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe masyaallah araringgis ya Allah ya Rabb teh Gusti Allah teh mere bahasa iza lakitum fi'ah di mana anjeun berhadapan kapanggih jeung golongan kafir kumaha tah aya kafir nyerang ka urang apakah urang cicing be ulah atuh tetep lawan ulah datang ka terhina urang lawan paeh syahid syahid teh ya hartina nyana ka sorga hese lah gitu bae heulanan hese syahid memeh paeh geus aya di sorga sebenarnya
memeh paeh teh geus aya di sorga dengan niatannya lillahi kalimatillah. Ya Allah, ya Rabb. Di zaman Kangjeng mah awewe hayang perang, budak leutik hayang perang ngan diulah we ku Kangjeng. Kek can waktuna. Ja perang teh kapan ku pake persiapan. Permainan pedangna kudu bisa, manahna kudu bisa, kudana ge kudu bisa, mun deuk lumpat sing kencang lompatna. Tah, atuh kudu mantak balap lompat Kangjeng Nabi. Balap manah Kangjeng Nabi. Balap kuda Kangjeng. Diinstruksikeun teh kos kitu teh eueuh masalah. Eueuh masalah. Di urang mah balap badminton di urang. Atau tenis meja di urang. Eta lain panjang peperangan tah mah kos kitu mah. Lain jang peperangan tama bola bae bari. Tah ieu. Nah, lamun urang naon kitu ngara kompetisi nembak masalah nembak. Nembak mah salah. Tah pajitu-jitu nembak. Heuh masalah urang kuari. Suatu waktu urang ke perang, ye geus jago nembak mah. Hai. Kuarina urang itu memeh perang, buah-buah urang ces. Masalah eta tangga buahan. Nah, ayo guys ku orang tembakan ku orang alaan ku orang tunggu dah bapak memang jadi pejuang jadi pamalingan heula. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah teh dibere nomor kahiji fasbutu, nomor kedua wazkurullah, nomor ketilu wa ati'ullah wa rasulah, nomor keempat wala tanaza'u, nomor kelima wasbiru. 5 konsep. Ketika berhadapan jeung kafir, hiji fasbutu likitali wala tanhazi. Hate kudu tegar dalam menghadapi peperangan yang kafir. Wala tanhazim, wala mundur sasiku atau maju. Berarti kan ieu instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopeana. Cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum ditata sedemikian rupa. Lamun ku urang henteu ditata atuh moal bisa. Matak di negara geus aya jang paranti perang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Geus puguh panglima perangna. Geus puguh kapten jeung jenderal. Nah ieu kan geus rapi kan di negara. Geus rapi tadi negara jang perang teh kos kitu emang nya mah dipersiapkeun untuk perang tah tentara mah. Matak tentara mah lamun teu perang teh ateul jeung teu betah. Sebab dididik jang perang. Untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ini kan cukup di Al-Qur'an maftas butuh. Ketika berhadapan jeung musuh kafir pas butuh. Teguhkeun hati anjeun. Ulah gentar jeung ulah mundur sasiku kisukatan berangkat maju. Sebab lawan menang luhur agama. Eleh syahid. Ya Allah. Ya Rabb. Kuari mah urusanana rakyat anu kuari diajak perang. Buktina kuari urang carita luar negeri bae. Tentara anu peduli Rohingya teu kadenge anu berangkat ka ditu rakyat. Bari ge can kanyahoan ye di itu para raya apa harirup. Nu berangkat ka ditu emang eueuh kitu Indonesia loba. Lain Indonesia bae nu berangkat ka dari itu teh loba. Perang ka di ditu teh minimal me-backup jelema-jelema anu deuk dibunuh di ditu. Tah. Kemudian kamari diposo di urang rakyat kan berhadapan.
tentara biasa bae polisi malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia kok gitu. Padahal tak musuh kan sebab jangan ngarusak mencitan ustad ngampakan muslim dipicis disesel dekubahan tuh dia teh mengeslain rahasia deui irungna bibirna mata dicokel diragaji Masya Allah karim polisi aya ngajedog di dia di sisi lantaran atuh polisi lagi beureuh atuh milu ka ditu atuh biasa bae di dalah marudah muslimin jehe parang sana ulah iya ulah sampai ke mundur di urang kan kuari minoritas kafir mayoritas muslim tapi urang seakan-akan dibalik kuari kesan teh muslim seakan minoritas kafir seakan mayoritas seperti gitulah perputaran politik babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa konflik kamari Jakarta urang lamun maca kesan-kesana dibalikkan urang kuari bege kesan kuari rakyat akan dipojokan tidak NKRI nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi urang dibalikkan kesan seperti itu aneh asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI nyana pang NKRI na ieu kan kesan ieu keur carita kesan kok dibuat seperti kieu teu meunang salah urang disalahkeun bae kan ieu kan peperangan di negara kos kieu nyana ngaku pang NKRI na rakyat disalah-salahkeun bae organisasi nu teu milu kadinya dianggap lain NKRI tah padahal di jerona nyana loba PKI-an ieu kesan ieu kecarita politik bisaan jasa politik seakan urang digiring perasaan seperti eta seakan digiring serba salah politik teh kos kitu. Nah, babari politik mah aya kitaban politik geus sarua. Atuh sia teh kaji politik. Teh joke kitab da sakolah henteu pan. Nyaho demo ge asal untung mah sakarung bae. Sares. Ya kesan teh urang teh dibuat seperti itu. Seperti rakyat teh deuk salah bae, nu bener deuk pemerintah bae. Eta kesan politik. Nah, emang dibuat seperti kos gitulah politik mah. Kayak ngadu, polisi jeung tentara ngadu. Seakan-akan ieu teh teu sejalan tapi kan lamun urang deuleu di lapangan mah jangan ngarendeng cenah. Polisi jeung tentara ngarendeng di sambutan biasa. Tuh masalah, tapi urang dibuat kesan seperti tentara-tentara, polisi-polisi. Atau berarti ribut ieu di negara. Lain gitu, kos gitulah politik. Kos gitulah politik dek ngaburkeun si ieu kudu kieu carana dek narik si ieu kudu kieu carana ieu dek dilegalkeun kieu carana dek diilegalkeun kieu carana aya kitaban tah kos kitu tah aya kitab naon cenah kieu kita udah sok nyaho sih mah bukan aya bae pokona henteu cenah kieu kitab ulah sok nyaho kok kitu bae pokona tah eta kesan politik di negara urang kuari teh nyaman kan sebab asana saralah bae. Tuh dipojokkan terus satu sisi kiai diangkat di sisi lain kiai dijeburkan di sisi lain Islam diangkat deh di sisi lain Islam dijeburkan deh politik mah ulah kaget mata ente tenang bae dagang bae biasa dagang biasa tani biasa ulah ka bawa bos itu ka bawa ulah tah nu rugi ge kiai nu ka bawa rugi tah kiai tejahueun ka situasi endahan hayu abring-abringan eta mah kabawa ku nyana nu keur main politik eta kiai mah mendingan ngaji bae lamun dibawa ka istana kiai masalah kan mawarian datang ka istana bismillahirrahmanirrahim faslun tawi iki pas ucap Jokowi usir eta tejahueun situasi orang dibuat seperti eta kan seperti dah salah seperti kieu eta lah jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu aya nu deuk diunduh saha aya nu digubelingkeun saha anu ditaekeun saha batak lamun teu nyaho mandingan cicing ning cicing nu geus korban Kiai Ambalayah ti baheula beuh masyaallah
ilmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka hiji-hiji acan nu ngaji kan korban. Santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara masyaallah cuma hidup Golkar, hidup Golkar. Aja dibere duit ya Allah sabaraha duit sih tah. Ieu ulah inget bae nu baheula takos karana itu. Kuari ge hidup banteng, hidup banteng. Delekeun sih wal kebel deui. Ambruk ya. Ieu parangsana. Kipudoli ge henteu hidup-hidupan ambruk. Komo Haji Pendi mah tah geus lain ambruk deui tah mah. Inting-intingan tah mah. Ulah, urang biasa ngadoa bagian kiai mah bagian ngadoa ge dibere duit. Doa, teu dibere duit ulah. Itu sarwana ngaranna. Tuh, ya ieu tah situasi keur genting tenang. Biasa bae. Kuari bagi serada-reda deui kan se. Terada diredakeun. Encan. Engke mainna masa gedeng deui. Tenang, kuari kan tenang situasi. Kesa gedeng deui marudah deui. Asal deuk pilpres we ge kos kitu. Atuh nyana nu jadi presiden kok urang anu riweuh. Urang geus biasa bae mendingan. Biasa bae. Biasa teh hati anu ngaji, salat, urang nyananya mah ka neraka urang ka surga. Kayang sia. Iya teh. Ayo waliullah wa tararda kalem. Nah ieu keur carita pas butuh berarti kan kudu aya penata di negara ieu urusanana TNI lah. Jang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri lah. Sarua tadi, sarua kene pertahanan perang. Nah, kemudian masyarakat organisasi ya NU, ya HTI, ya FPI, ya Ikhwanul Muslimin, ya naon deui ieu? Itu wah geus loba lah organisasi wah komo teh mah remaja masjid mah ambalayah teh mah geus. Jang muludan rajaban. Irma melulu Irma. Eueuh salah eta ge jang gerak kurang lingkup di nyana eueuh salah. Hayu dirapikeun. Saanu nyaong ke bisa aya budak nyerang geus aya Irma makan geuna. Geus aya remaja masjid mah wan di dinya. Eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana. Atuh geus aya pagawean mah. Ya Allah ya Rabb. Ya fatbutu likitali walatan azim. Instruksi Gusti Allah ketika berhadapan jeung kafir pantang mundur. Fasbutu berteguh hati, tegerkeun hati. Hadapi dengan ketegaran hati. Fasbutu. Nomor kedua wazkurullaha katsira. Kudu loba inget ka Allah. Lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah. Urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah. Ingat ka Gusti Allah. Urang berhadapan jeung kafir, urangna diinstruksikeun kita berhadapan jeung kafir. Kita hadapi ku urang seteger-tegerna. Kemudian urang kudu loba inget ka Allah, minta pertolongan sebab anu ngalumpangkeun urang Allah, nu ngagagahkeun urang Allah, ulah ku hawa nafsu. Wazkurullah katsira, ud'u bin nasri. Minta pertolongan ka Gusti Allah. Ulah sampikeun ka salah beusi ku hawa nafsu. Inget ka Sayyidina Ali bae kan Sayyidina Ali teh ketika perang Ruan eta teh kapan pemimpinna anu sakitu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sat. Sageus pedang beunang ragag tikem ku Sayyidina Ali. Begitu ditikemkan diciduhan Sayyidina Ali beungeut cih. Begitu diciduhan Sayyidina Ali dilepaskeun ku Sayyidina Ali. Nyana kaget. Pedang Sayyidina Ali geus hampir ditinggal reketek doang karena beung cabut teh jadi. Cicing Sayyidina Ali ditanya,
kunaon terjadi ieu ngabunuh kula cek Sayyidina Ali kula ngabunuh teh kudu perintah Allah ieu kok emang lain perintah Allah lamun maneh teu nyiduhan kula pasti ngabunuh anjeun kulantaran maneh nyiduhan ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh Masya Allah pan urang mah ka masjid dia kan gara-gara tetangga gara-gara tetangga aduh orang mah ka masjid dia muatan-muatan dan ambal aya tetangga malu malah maya nu ka masjid jam 3 ka masjid jam 3 ka masjid hebat jasa tahajud horengan aya jahe sisi masjid Masya Allah karim nyaho-nyaho geus anakan deh eta muatan maluluat dek iraha ikhlas da ieu urang ibadah wazkurullaha katsira lobakeun eling ka Allah tak dengan bahasa Allahu Akbar perang teh Allahu Akbar amari demo Allahu Akbar wow dengan bahasa Allahu Akbar gentar kafir sieun Allahu Akbar teh mah kumaha kitu lamun geus dibahasakeun kana Allahu Akbar saragieun kafir we teu boga Allah boga Allah nya nama mundur kabeh ge ta ieu ku bahasa Allahu Akbar berarti urang minta tulung ka Allah Allah Maha Agung tolong kami ku keagungan Gusti Allah Allahu Akbar ajeuna dipergunakeun pake demo limbah Allahu Akbar pake limbah ge pake Allahu Akbar cak Allah aduh aing pake kokosen bagus ya limbah mah atuh cak Allah lah pake ngaran aing ke Allahu Akbar wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia dua yani ente hayang kebahagiaan berarti kebahagiaan teh dalam rangka nilai kalimatilah menang ditulung ku Gusti Allah konsep pertama fasbutu konsep kedua wazkurullah insyaallah ente aya dina kebahagiaan yakni menang ulah neuleuh kuantitas sanajan saeutik bilanganna tapi dengan fasbutu wazkurullah katsira menang buktina Badar wa Allah wa rasulah jeung kudu nurut taranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung Rasul Allah jieun kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka Rasulna wala tanaza'u ulah paberencai ulah pakiaki fi ma bainakum fatabshalu wa tadhhabari hukum lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di mana engke borangan leungit kekuatan anjeun dibere konsep untuk supaya bahagia menang buat kurang satu wadah takwa Allah wa rasulah berarti organisasi Islam murni lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu teger diilai kalimatillah wala tanaza'u ulah paberencai ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh ku ari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari nah tahun 26 nah sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Syambas jadi kita bergerak NU kita bergerak di kalangan kampung Muhammadiyah kita bergerak di kalangan pakotaan
nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung ku dua organisasi eta saguru. Begitu didirikan tahun 12 berangkat terus, didirikan NU berangkat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari, Kiai Haji Masyari itu sarua sok musyawarah. Oh, perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota, nu ieu di kalangan elit kampung. Bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan-muatan aya kahayang mulai papis. Cidinya ngamimitianana. Mata kuari dikembalikan ka hieuh teh harares. Tah. Geus ayeuna urang ngadenge komentar Gusmus. Wari urang geus ngadenge komentar Gus Solah. Urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU. Kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus, nu itu terus komentar. Oh, kesimpulanana keur teu solid berarti teu kondusif. Perang kuari NU kajen koko bahagia sebab teu kondusif. Mun NU kuari diperangkeun kajen teuing aya garda-garda sebab moal beres sebab teu kondusif. Sebab naon? Ieu tah teu nuturkeun wa atiu Allah wa rasulah wa la tanaza'ulah paberencana dan paberencana. Geus puguh partai mah 3 jadi 2. PKB kitu keneh. Naon deui coba ayeuna paberencana coba naon deui partai? Naon deui? Hitungan tuh siang-siang. Hitungan coba ayo. Golkar 2 keneh bae, PDI 2 keneh bae. Eta teh mah parantina kos kitu mah. Tapi kan ieu mah jang ibadah ke Allah mah wala tanaza'. Lantaran solid keayaan pondok pesantren mah. Pondok pesantren teh aya manajemen gaib. Sama teu arti. Pesantren mah teu bisa diorganisir, make zahir teu bisa. Sebab naon? Pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah. Ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktieunaana secara zahir. Pondok pesantren mah aya manajemen kalbu, masyaallah. Aya lentera hati. Tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin. Teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kolbu. Inilah pimpinan kita. Inilah pimpinan kita. Selalu nyana memohon, meminta bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan, kabupaten, mungkin dunia. Jeung memang aya manajemen kalbu. Ukuranana leuwih konkret. Tibatan zahir. Urang lamun nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub. Aya imamani, aya mukhtar, aya autad. Kutub hiji sadunya. Aya imamani masyrik jeung maghrib dunia dibelah 2, pemimpin masyrik hiji, pemimpin maghrib hiji. Mukhtar 3, dunia dibagi 3. Autad 4, dunia dibelah 4, sabagian. Kemudian ayeuna mah kitu eta autad. Nah abdal 7, wali abdal teh 7. Dunia dibagi 7. Tak tuh. Tina kutub ka2, ka3, ka4, ka7. Terus ka dieuna mujaba, ukoba, uropa, maksudna lan lain-lain sebagainya. Paling handap wali ialah rijalul gaib. Nu diarangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali. Tah ieu tah Haji Pendi geus diangkat jadi rijal. Ngan teu make gaib. Jadi rijal. Rijal teh hartina lalaki. Rijal. Henteu make gaib. Rijal zahir. Diangkat. Nah, udah badak urang mah kuari kapan teu nyaho. Teu kadenge, teu karasa lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol, batu jeung batu bisa ngobrol, tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol, hewan jeung hewan bisa ngobrol. Urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an. Make pulsa. Urusan ada dalam negeri, luar negeri bisa aya manajemen. Ketika aya sesuatu karumpulan para wali-wali Allah sarua kumpul biasa set ngan halaliber wali mah
Ayo urang mapan make kapal udara. Wali mah teh hibar set. Anu teh datang-datang hibar jangan. Lamun wali, lamun para aulia Allah, acak-acakan negar. Matak ditanya tidak kita blok Iful Minan, ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan? Tegurangan teu nambahan. Dina Rijalul Gaib sakitu angkat ke maot tambah deui, maot angkat deui. Haju kieu permasalahanana eta di unggal negara aya eueuh wali aya. Nu mantak aya naon cirina? Mun eueuh wali moal turun hujan jeung moal jarara di tatangkalan. Eta be cirina. Satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah. Adapun engke ku Gusti Allah kita nyingkir lantaran deuk disiksa, wali Allah nyingkir ceuk disiksa. Ieu mah siksaeun ceuk Gusti Allah. Seperti deuk aya tsunami, seperti deuk aya gempa, wali ku Gusti Allah dibere firasat indi teu sebab ieu deuk bangkawarah jasa. Sebabnya nanaga geus nyana sehatan ka umat sing hade ngan umat tebang kawarah ini. Tah kos kana itulah. Kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam. Ieu ge terus bae ieu khawatir hanya sekedar deuk ngadirikeun negara, hanya sekedar deuk milih pemimpin, baik itu presiden maupun gubernur, tetapi datang ke korban-korbanan. Iyalah nu kurang dikhawatirkeun teh. Sebuah negara korban rakyatna, sebuah gubernur korban rakyatna. Ieu nu mantak dijaga ge ku urang. Sebab manusia karakterna teh karakter aya anu macan, aya anu maung, aya anu buaya. Ikan bahaya. Bandingkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir, manusia jeung hewan dina Al-Qur'an balhum adol. Manusia leuwih adol. Leuwih bahaya tibatan hewan. Urang tingali coba ge di leuweung teh. Set embe ngadu jeung embe. Tep selesai. Geus ngadu hiji doang nu ngadu. Teu mamawa batur kan ya nama. Hiji doang ngadu jeger potong selesai. Isukna babarengan deui embe. Ieu penelitian waliullah beres. Geus babarengan deui. Ketika geus eleh bae, geus bae manut anu potong geus tirekeun ngalawan deui milu bae eta hewan. Coba jelema. Lamun hiji jelema diktator, paehan si anu. Bunuh si anu, penjara si anu. Selesaikeun si anu. Nu korban 100.000 bahkan. Rakyatnya sorangan, sekat habis. Masya Allah. Iyalah balhum abol. Manusia seperti itu. Dek jadi lurah baik nu korban sabaraha. Jadi bupati korban sabaraha. Komo dek jadi presiden. Lamun geus boga kahayang. Kemudian akur jeung rakyat nyana memaksakeun. Nu korban bakal ambalaya. Urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata baik kok dek menghadapi pilpres bae kudu meuli senjata aya naon sih di jerona. Kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pakai beli senjata segala. Kepentingan anak kanjang pilpres tapi kan urusanna senjata kan perang aya naon di jerona. Nah ieu kan nu jadi bahaya. Nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh. Embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangder ngan dauna doang. Atuh kan manusia mah di meteran jeung taneuh-taneuh. Ieu nu cilaka. Masya Allah kan. Tuh monyet jeung ucing ribut geus eleh mah nya mah geus bae. Geus eleh mah geus nu eleh manut bae. Tapi deuleu politik Masya Allah can beak. Can bae. Sabaraha nu urang ku urang kadenge anu dibunuh di luar negeri, nu dibunuh di kapal, anu dibunuh di penjara, nu kuari ngaringku kada di penjara. Eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu.
jahatna politik tah seperti eta. Mentak saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet. Geus ngadoakeun salamet tuh deui polisi bangsa Indonesia, TNI bangsa Indonesia, nu deuk jadi pemerintah bangsa Indonesia. Aya percokolan urusannya anak urang mah ngadoana salamet, mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah. Jakabeh ge nang Gusti Allah, tentarana, polisina, PNS-na, pamarentahna kabeh ku Gusti Allah. Mun ku Allah diredakeun atuh reda tah tugas kiai mah geus kitu. Ngan cenah kitu mah kieu nu mere duit tasnya mah kitu bae sih. Tah, ulah sok cuek cilek ka dieu tetep ya bae. Masya Allah, iya konsep. Hiji fasbutu, nomor kedua wa ykurullaha katsira, nomor katilu coba usahakeun nurut ka Allah jeung Rasulna, berarti prinsip nali ilai kalimatillah ulah keluar ti Allah wa Rasulah. Nomor kalima, nomor kaopat wala tanazau, ulah paberencai kudu satu suara. Lamun paberencai fatafshalu wa tadhhabari hukum borangan kena jeung leungit kakuatan. Lamun geus borangan leungit kakuatan endek ngalengkahna ge asa-asa teu pede. Numadak urang ngadenge berangkat ke polisi satu suara henteu komando ke Polri. Kapolri langsung komando harus satu suara. Panglima TNI ge harus satu suara. Jana geus saya sumpah jabatan, sumpah militer. Tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah-sumpah. Posisi di mana saja tetap kembali kepada markas. Wah, hebatnya. Eta teh supaya ulah paberencai. Engkena lamun paberencai borangan kajian buku bah. Urang endek nganjang 10-an. Liwat kuduna ieu lewat kuburan. Kan urang didinya teh cantelan lah. Sia-sieun teh. Teu, sia-sieun teh. Aya, sasalaman. Awas ya. Ulah aya nu lompat ya. Siap. Awas ya, lompat bae ya. Berangkat lalauna. Satu suara kan? Satu suara. Ngagerebeg hiji geus beres. Ngagerebeg hiji mal beres eta. Tah eta lamun satu suara teu tenang bae. Urang mah kapanggih jeung pocong kapanggih kabehan. Henteu kabehan. Ya guys, pokona mah satu suara geunah. Berarti sehidup semati. Ieu bahaya ge juga gegerebegan sorangan. Pemimpinna deui. Nu tadi nyumpah teh. Itu bahaya tuh, berencana. Tak iya tah, dokos gitu dua hashtag kita satu suara. Pondok pesantren teh aku hari mangges teh satu suara. Di luar salafiyah mangges aya trik duniawi nu mantap kajen kumaha geus hararese bae. Henteu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern jangan majukeun bangsa negara jeung agama. Salafiyah. Cuman prinsip geus berbeda. Salafiyah mah murni Allah. Murni Allah nu ngagaji nu naon? Modern mah kan geus aya aturan-aturan administrasi. Lain. Nu ada sarajan pondok pesantren berbeda tetep bae. Eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi dihijikeun ge hese kajen hukum. Prinsip nu beda. Sabenerna mah teu kuduna mah ngahiji. Tetapi kan eta geus beda aturanana. Asal aturanana geus beda bae, atuh geus mah berencai. Nu kolot jeung nu ngora nu mantak ribut bae aturanana nu beda. Nu mantak urang kudu supah pocong heula. Mun neuk nyandung teh ini kan sia, sia jelema aing jelema, aing pamimpinna ya hulu sia ku aing diadu-adukeun sia lamun ributnya. Tah urang kudu diancem, tah golok sering hiji. Nu kolot bere golok, nu ngora bere golok, urang bere golok. Kaehan aing ka sia. Ayo sia. Moal teh nyana teh. Urangna kudu teger, lamun urang nyandung kudu teger, tah golok tah sia ribut bae. Ayo ya. Wencet embeto kan itu. Ya Allah. Kurang teger urangna.
Mantak pelaya sok nyandung. Ulah sok nyandung nu pelaya mah kuduna boga mental baja karak. Asal nu kolot ngamuk ngamuk sia sakumaha keboplolen goblok sia. Takkan ngeunaheun. Sok ngamuk Italian sia ku aing. Tah lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung. Ayo lalaki urang dicarekan aja. Siapa resep nangan ka itil dadang teu beres sih waktu gitu teu beres waktu gitu teu teger terus sepurang teu teger mah teger makan geuna teu menang ngomong teu menang calangap majikan teh ulah ngomong emang urang lamun dipikir-pikir mah urang bloon sebenarnya mah atuh bloon mah urang nu usaha urang nu nyieun imah urang anu mere dahar tapi urang sieun kanyana tolol teu coba urang nu usaha lalaki, nu nyieun imah lalaki, nu meuli mobil lalaki, nu mere dahar lalaki, tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia. Atuh aing mah jelema keur ieu mah ngahiji jeung nu gara oblog kieu tuh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kecuali nu usahana pamajikan, nu nyieun imah pamajikan, urang sieun kanyana wajar lah. Atuh emang urang nu usaha, urang nu nyen imah. Urang anu ngabiayaan ku urang sieun kanyana. Coba tapakuran ku sia. Masyaallah. Wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan. Dalam rangka menghadapi musuh urang kudu sabar maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju wayah bertahan wayah mundur selangkah untuk maju berarti kan urang kudu boga strategi perang mantap Kangjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang, ngobrolkeun perang Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol tani Kangjeng Nabi ngobrol jeung pedagang, ngobrolkeun soal dagang. Kangjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar, ngobrol soal pasar. Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah, ngobrolkeun ibadah. Eueuh nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi kabeh ge sugan aya deuk ibadah mah maneh eureun di pasarna jah henteu. Sok di pasar terus nu penting takwa ka Gusti Allah. Sugan ke petani ai maneh henteu ka Allah mah eureun atuh tanina jah henteu sok teruskeun tani anu penting takwa ka Allah melalui tani na ngatur Allah maneh cicing di dinya nu penting takwa ka Allah ketika maneh jadi panglima jadi tentara sugan Kanjeng Nabi diteureun ka tentara-tentara ka asar-asar ka junud-junud supaya eureun jadi tentarana ibadah ka Allah henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara jadilah bemper negara. Nu penting takwa ka Gusti Allah. Nu ditita eureun ku Kangjeng Nabi, tita ge mararaju kabeh. Da batak urang lamun lagi ditita eureun sos ya deuk ibadah ka Allah eureun atuh dagangna. Ai pamajikanan sanu ngurus. Anakna sanu ngurus, mantak kena kula mendek norekat bae cerek kieu haju eureun usaha eureun dagang. Ai numpak si hayang keneh. Numpak mah hayang. Ai numpak hayang keneh atuh sia usaha goblok. Ayo numpak ngingkab usaha norekat kumaha sih pabeuli teh meja ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani aya nu posisina dagang aya nu posisina nah di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah ulah hese-hese lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya ketika teu bisa karak keke asa lain deui maneh di mana digawe di bank ayo ieu hayang takwa ka Gusti Allah moal bisa sebab di dinya makan jurig balulu riba ambalayah di dinya sia dahar di dinya nginum di dinya di urusan peribaan sok lalaunan geura henteu ka Allah mah oper motor oper kredit awak sia oper ulah cicing dirinya kreditkeun guari oper kredit ulah di bank mal beres
Ayo jadi polisi mah masalah. Polisi mah nyana di polsek. Masalah. Nyana status polisi, kemudian beribadah ka Gusti Allah. Masalah. Asal hiji ulah sembarangan dibere duit ku batur, nomor kaduana atuh gajihna cukup yang nyana bae geus, cak cukup ku gaji, ulah aya naon, geus tegakeun ku nyana, aya nu mabok, aya nu laporan-laporan pos kitu, tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang dibere duit, jadi wali polisi. Wali tawa polisi. Kan moal aya meureun sadunia ge. Ya Allah karim. Jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah. Tidinya kelamun berencai mah bakal borangan tur leungit kekuatanana tambahan ku ari strategi perangna dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Saenyana Gusti Allah eta selalu babarengan jeung nu salalabar kabeh. Ieu keur carita perang melawan musuh Allah. Urang sameme perang ngalawan musuh Allah, urang perang jeung hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman idza laqitum fiatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan, golongan-golongan nafsu anu mantak ngagelincirkeun urang tina kaistiqomahan pas butuh maka kudu talagerah teh maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu. Carana wazkurullaha katsira, lobakeun zikir ka Gusti Allah. Sabaraha cenah kieu zikirna ulah loba-loba sape-sapeting 5.000 baheula. Cuma dibere 5.000 ge geus bae asal loba jasa. 5.000 baheula. Itu itu bating 5.000 mah 30.000. Asal teu 30.000 ge lo bating 1.000. Asal 1.000 ge teu kuat. Tapi emang sih teu beuki meureun. Sadaek lantaran eta zikir la ilaha illallah. Hurufna kapan aya 12 huruf, nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh diwadahan ku asma-asma Allah. Geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan, alif aya rahasiaan, ila aya rahasiaan, ilaha aya rahasiaan, hamzahna lamna hana, illallah aya rahasiaan. Dina rahasia-rahasia huruf-huruf nu dibaca ku urang la ilaha illallah horenganan ngandung rahasia. Mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la dengan sendirina nu urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang tambah bae. Kos kitulah zikir la ilaha illallah na iyalah wazkurullah katsira. Hayang menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti Allah. Sebab naon? Dengan sendirinya itu aya bantuan-bantuan, gerakan-gerakan ruh urang gerak sorangan urang juga. Terus gitulah la ilaha illallah, masyaallah karim. Ente la'allakum tuflihun, bahagia gara-gara mun loba zikir ka Gusti Allah. Kabahagiaanana kumaha? Kebahagiaanana urang bisa nyaba ka alam malakut, alam malaikat maluhur langit. Kurang hirup di alam dunia tapi bisa nyaba ke alam malakut. Nek kurang bisa nyaba terus ke alam luhureun malakut. Bahkan loba waliullah anu geus bisa nyaba ka surga. Ku ari di dunia kene nyana geus nyaba ka surga. La'allakum tuflihun. Perangi nafsu seperti itu. Ngadengikeun mangeunahkeun jasa haji dararatang bae ka surga. Aja dararatang bae ka alam malaikat ku gadengekeun mah babari jasa masyaallah karim. Yeuh
urang keluar ngaji betahan coba heulananan ulah dedeuleuan kaler kidul ada kan nafsu ya dimakan keluar ngaji bae itu sahanya tiungna beureum bagus amat eta nafsu cari Allah lumatak ditata cara nate eueuh deui iwati di ilmu thariqah ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia mata urang dedeuleuanna kanu indah-indah celik urang dedengian kanu merdu-merdu irung urang aamban kanu sengit-sengit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunah nama nu tarariis bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe adi bae komo bae nol mah aya yatiman karunya ya yatim mah bebe jaga berat balik lain naon yatim na doang karunya yatim bae ku sia pagata panggalah air ruh maka kapan wauna ka Allah ruh mah jata dina gati Gusti Allah lamun ku urang henteu di kitu openan atur roh ka bawah ku jasad kulantaran di openan melalui wal qur'an katsira pas butuh ajegeun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu engke lantaran zikir teh lain sambarangan engke ku Allah dibere eta mah urusan Allah nu mere kok lain deui perasaan aya perasaan-perasaan tersendiri kok aya dedengan nu lain kok aya dedengan nu lain kok bisa seperti eta iyalah geus datangkan la'allakum ya ditata bae atuh bari urang umurnya geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun di ambean geus bau kuburan geus gari maulah loba kahayang komo nonton TV perang ngaranna jeung nafsu tileutik nonton TV bae naon paedahna sih datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan teh nonton TV mangtak naon perang mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebejakan nak TV jual kunaon emang bah remek nu cekas cekasan ya Allah lamun urang teu nyadarkeun diri mal beres-beres hirup perang geus eueuh suaranya penting geus salat salari aman sabodo aing mah geus hayang mah kitu keneh HP geus eueuh hubungan aing mah jeung makhluk aing mah jeung khaliq hubunganna naon bah jeung khaliq bung aing mah jeung mukhlaq mah coba sakali deui bah abah hubungannya dengan makhluk bung aing mah jeung satu khaliq mana urang pasar kemis dan teh khaliq Gusti orangna si khaliq nah mun urang teu nyadarkeun diri dikira perang eta ngaranna sarua teh perang ayo coba bisa apa mungkin urang hampang sorangan iki urang pegatang pipi kolak tuki salat beres la rujua ilaih tidak ada rujua apa itu gampang sidang diketinggian gampang sebabna anu murantengan urang teh kahayang-kahayang urang karesetar urang teh kan murantengan ketika urang deuk udang capek aya urang capek dua poe kudu karuan sakit itu capek tetapi ketika kurang geus dipegat TV pegat HP pegat bank pegat urusan bangsa nu sekarang itu ondangan sekarang itu pegat geus aing Allah hampang bakal hampang saya THS biasa bae teh kumaha bisa dibuktikan
bisa dibuktikan wal qur'an katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah ngan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah dituna loba anu oyag-oyagan di masjid asbeh beuh guruan urang geus sieun ngadeuketanana lantaran pakaianna ge make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam-alam eta waliullah nyahoun alam eta nah iyalah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu wa Allah wa rasulah sok anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasul Allah urang dek hayang jadi wali Allah ibadah teh ka Allah tetapi urang ninggalkeun Kangjeng Rasulullah moal jadi wali moal sebab urang nyahona salat ti Kangjeng Rasul nyahona wudu ti Kangjeng Rasul nyahona ka Allah ti Kangjeng Rasul bawa Kangjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kangjeng Rasul urang lobakeun maca sholawat eta jembatan jadi wali urang datang zikir bae teu maca sholawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge disengsirikeun ku Kangjeng Nabi ye atuh pan sia diwauhkeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu ya ka dieu ya wauhkeun ka Allah tah ieu kantorna teh eta teh Kangjeng Nabi urang teu liwat ka kantor Kangjeng mah beres moal bisa ka jeung kumaha emang kumaha gitu Kangjeng Nabi teh nyarita waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai ketika taneuh diaduk ke jeung cai cak Kangjeng Nabi kula mah geus jadi nabi da kumaha coba waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dirangkep taneuh jeung cai kula mah harita teh geus jadi nabi cak Kangjeng Nabi da kumaha hayu helaan kula diangkat jadi manusia jeung jadi nabi di batan Kangjeng Nabi Adam ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditendenan roh langsung hudang dibawa ka sorga di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur Kangjeng Nabi Adam naros ai Gusti saha ieu teh incu anjeun iraha diayakeun terakhir ke Nabi akhir mulia amat sampai ngarendeng jeung Gusti ulah loba omong jeung Gusti Allah sia mah jalankeun bae hirup Kangjeng Nabi Adam deuleu aya Muhammadur Rasulullah masyaallah guys kemudian Gusti Allah nyokot tina tulang rusuk anu kenca dijadikeun ku Gusti Allah jadi ibu Hawa begitu dijadikeun ibu Hawa diteuneun di sorga Kangjeng Nabi Adam langsung dina hatena bogoh kok beda itu mengarumbai cakna ya Allah kicipna Gusti lain ya Allah eta senyumna mematikan Kangjeng Nabi Adam geus mulai atrisno ya karim langsung Kangjeng Nabi Adam main mata I love you Hawa cek Siti Hawa I love you kembali Masya Allah ini uhibbuk wah cek Gusti Allah bobogohan dia Kawin. Ulah sok bobogohan gitu. Kawin dikawinkeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Adam atuh kawinkeun dikawinkeun. Mun make mas kawin, naon mas kawinna Gusti sholawat ka Kangjeng Nabi coba eta. Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa di sorga, nu nikahkeunna langsung Gusti Allah. Make mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah urang ngeneangan coba awewe nu daek dikawin maharna mas kawinna sholawat nurutan Siti Hawa dibantak jadi lawati Allah wa rasulah nurut lajen ka Allah jeung ka Rasulullah sebab urang ngabaikeun Kangjeng Rasul moal jadi nanaon hirup pada lobakeun heula maca sholawat wala tanaza'u
ulah gentar ulah paberencai di hati ararajan kabeh dalam menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ge engke ente lamun paberencai hati anjeun teh colok kos aingan ka Gusti Allah aing geus aya aingan mah ulah colok aing babarengan jeung siap ka Gusti Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus ulah caya engke lamun maneh paberencai colok patafsalu borangan man udang dipenting aduh tadi aya main asana ngaririwaan ka aing ya duh jadi tepok kitu mah teu beunang aya nu kudu teger ngawirid la ilaha illallah la ilaha illallah aya kesak la ilaha illallah kesak geusan gesan hanyulu suka pamajikan kakelek na aya naon ulah ngomong anu kakeresekan pamajikan ada seuri bae tek sering gitu kakeresekan ka pamajikan orengan aya di deuleu isuk-isuk kucing beheungna ku budak santri diteuneunnan kantong keresek ngaganggu paneta tuh watafshalu watadhhabarihu wasbiru jadikan ku anjeun kasobaran diri anjeun sobar dalam situasi kumaha bae sok atur strategina innallaha ma'as-sabirin masyaallah sok urang mah kuari perang jeung musuh jeung teu dikondisikeun jeung eueuh deui deuk naon mumusuhan atuh urang mah kuari anggap ieu nafsu urang musuh urang anu